Kanjeng Nabi lamun salat teh cek Kanjeng Nabi teh asa ngobrol jeung Allah sehingga hazan kariweuh kesedih eueuh di bawah salat dumantak di mana-mana pusing Kanjeng Nabi mah salat kuncina kan kitu dina hadis di mana-mana pusing baik pusing dunia maupun pusing akhirat pusing agama salat tentrem sebab tas kapanggih jeung Allah urang mah mun kuari keur centrang salat puyeng sabalikna orang mah salat bae ada para ruyang aing kulan tah salat puyang aing mah reungit ambalayah reungit nyara rocoan ka aing tah eta teh kuat beda dibere taufik mah diuk ge tentrem deuk baca shalawat ngeudaheun ya Allah tah kuat taufik lah Bismillahirrahmanirrahim aya tamu datang namu ka Sidina Utsman cek Sidina Utsman tadi mana di jalan zina zina Masya Allah ngarasa bahwa nyana tadi di jalan teh aya awewe ditanya terus dirada dipaksa dideuleuh gitu berarti kan zina mata cek sahabatnya Masya Allah Kangjeng Rasul geus teu aya tapi aya nu seperti Kangjeng Rasul bisa deuleuh kulana di mana Sidina Utsman cuma nangis ya Allah ya Rabb poho bisa kadeuleuh tah mata-mata jelema anu jelalatan teh bisa kadeuleuh sakadeuleuh aya gambaran di mata itu aya sarwitian mata kadeuleuh katempo gitulah jelema geus boga yakin Masya Allah moal ki Balam bin Ba'ura geus boga yakin ketika yakin teh dicabut ku Gusti Allah aras goyang mun ngadoa muridna bisa hiber Masya Allah karim kos gitulah ilmu yakin geus lamun ilmu yakin mah kumaha tah mun geus datang ka ilmu yakin suluk sesuai jeung perintah guru dina Asmaul Husna anu kuari ngan dijieun 9 makom lamun maneh geus datang kana 9 makom hiji makom ge geus boga rasa 2 makom komo geus datang ka 9 makom geus hirup bisa hiber ka mana ge rahimallahu ahi cek Kangjeng Nabi bukan ngaramatan Allah kadulur kurang Isa lau zada lamun tambah keyakinana lama syafil hawa niscaya nyala lempang di awang-awang cek Kangjeng Nabi beuh dulur kurang nu ngaran Isa lamun tambah keyakinan bisa hiber puara tah kos sekarang itulah ahli-ahli Allah geus lamun jelema geus ibadah datang ka dinya moal aya anu dimudap dimodif mual aya haram jadi halal jadi haram teger baik Allah nu di dalamnya lain duit lain dunia lain jabatan lain tata lain kemuliaan lain keagungan hiji Allah ngeunah teu geurah ku masia aing mah parentah Allah nyampe ke titik sakitu karasa ku sia menang hidayah sia teu karasa sia adsana sia cilaka ujianan ih aing mah moal ngaji cenah ka Cilongok lah kos kitu mah tah Allah can wanita ada sia ngaji ka dieu emang ditahan tenaun henteu mere duit tilok sia emang tuh cenah kiai mah hayang dibere tuh sia lain hayang dibere mere ge tilok mah lain maksud aing hayang dibere atau henteu sia sok mere tah henteu atuh henteu cenah ngajina ge di tangkal buah teh teh karasa pan ku sia ngajina di tangkal Ambon kitu mah cenah kiai hayang dibere ulah nyebutkeun kiai hayang dibere henteu sia geus mere encak encan jarjakna teh atuh urusan hayang dibere hayang henteu mah teh urusan aing mah kumaha aing jeung Allah ai sia ji cenah aing mah boro-boro mere wau ge henteu atuh bukan sia badak nu di luar mah eta mah lah sok nu luar teh sok bisa bae henteu atuh geus kuareng teh di aku deui geus kabehan lah nya di luar gitu amat sih atuh kitu bae eta mah geuh cenah kiai na hayang dibere urusan hayang dibere jeung henteu teh urusan aing salah aing bener-bener aing sia geus jang pere heuh nya tuh encan cenah wau ge henteu embung lah embung wau geus dipentak enggak ada deh tah ieu kan gulak-gilak ate urang lempang ka Allah dijieun seperti kitu babari zikirna mah illallah cau gede illallah aya deui diberena rada gede illallah panjang zikirna ge doana ge geus kararieu kieu deui sugan teh geus naik deui udah deui seberes teh
Nah iyalah nu hese datang ke makom yakin mimiti urang mun tobat teh mah tobat terus tobat ka Gusti Allah tobat nage aya 3 rupa tobat syariat tobat thariqah tobat hakikat tobat syariah mah eta teh awamir wan nawahi urusanana zahir perintah jeung larangan kuari naik geus bisa eta majang geus sapopoe naik kuari tobat da tobat dina thariqah urusanana qalbu kecenderungan qalbuna kana dunya kecenderungan qalbuna kana nafsu kecenderungan qalbuna kana materi dan lain-lain sebagainya tobatan lempengkeun ka Allah melalui tafakur jeung muraqabah naik set datang ka roh tobatan tobat hakikat ngaran lain bantrak-bantrakeun ko geus karolot bantang ka modar sanwal bisa tah moal lain babagaeun kudu pepegatan heula jeung dunya pepegatan heula jeung makhluk pepegatan heula jeung karamean jadi berarti cicing sorangan teh indah baturna teh ngan sakadar tasbih Allah baturna teh sakadar Quran maca Quran baturna sakadar kitab eta lah nu jadi batur kabelah dituna hiji we nu jadi batur Allah kuncina kuari kunci bahagia amat aing teh nyaho ka pangeran anu asli pangeran teh nu ngadamel langit ngadamel bumi katuteusina batur mah gagah jeung sugih teu wauh ka pangeran eta aing mah bahagia dibere nyaho ka pangeran nu asmana Allah masyaallah karim senang luar biasa lantaran Allah mah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir terus senang Masya Allah Allah teh anu boga rahmat Allah teh nu ngarahmatan Allah teh nu Ghafur Allah teh anu maha hampura Gusti urang boga dosa dihampura senang boga pangeran modal kitu ketika urang kesusahan rahmat Allah turun senang Masya Allah ketika urang butuh dibere ku Gusti Allah senang boga pangeran kos kitu 2 nomor katilu pangeran nu nyieun langit katuteusina anu mawa rahmat selalu ngarahmatan selalu babarengan jeung aing ya Allah di mana innallaha ma'ana Allah teh bareng jeung urang wa huwa ma'akum aina ma kuntum Allah teh bareng jeung urang di mana bae urang ayana innallaha ma'al muhsinin Allah babarengan jeung nu nyieun hade innallaha ma'as sabirin Allah babarengan jeung nu sobat aing mah tenang sebab bareng jeung Allah nu nyieun langit jeung bumi geus ka mana moal sieun ka mana moal sieun sebab geus boga rasa ilmu teh lain disumut tapi kerasa ku qalbu kerasa ku roh yakin ngaranna nikmat geus sirup udang peuting geus teh sieun sebab Allah bareng jeung aing Allahu Akbar teh sieun ka pocong teh sieun ka kuntilanak ya teh kos kitu aing mah jeung Allah jeung nu bogana awas ya bejakeun ku aing sia ka Allah kuntilanak goblok sia ka aing aing keur bareng jeung Allah bejakeun sia ku aing ka Allah tolol sia sieun kayak kuntilanak aduh panas aing teh balik ka raja aing aja pendi balik jana ka rajana minta pertolongan ya Allah ya Rabbi pocong gitu kene aing sia pocong aing jeung Allah ya ulah sembarangan sia langsung indit pocong jet cil kami urang dak dileuweung sorangan aya bae tah buaya di mana sia buaya calangap aya sia gara calangap sia makhluk Allah aing makhluk Allah ye Allah na keur bareng jeung aing awas sia bica calangap ge sia teh nang Allah keur babarengan jeung aing leos ujianana buaya geser maung bejakeun ku sia aya sia ngalalag aing awas sia goblok sia makhluk Allah aing makhluk Allah sia teh nang nyalangapkeun Allah aing teh keur babarengan jeung Allah bejakeun sia ku aing ka Allah langsung nutup sini sok keur bejakeun sok kuari urang coba ka Taman Safari
Turunkan di mobil kurang aja Pendi. Pas di maung teh. Wah, hai. Sia makhluk Allah, aing makhluk Allah. Hah? Iya makhluk Allah. Aing makhluk Allah. Iya. Ku baung dioyak-oyak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Keyakinan mah di dieu tah di kolbu. Jadi urang teh ya ibadah datang kayakin, puncakna keyakinan ialah cek Imam Ghazali ti Kangjeng Nabi terrealisasi tentang pembenaran orang terhadap Allah. Datang ke mana orang ngabenerkeun Allah eta yakin. Ulah wakakan kos kitu renan teh mah luhur teuing. Dina perebah rezeki bae heula. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Setiap nu kumalandang di alam dunia ieu teh Allah nu ngarizkianana. Eta kecap saha? Kecap Allah. Sia percaya ke Allah bahwa Allah pangeran percaya. Eta sia yakin, eta sia percaya bahwa eta ayat ya Allah, yakin. Sanu ngomong eta Allah, yakin mah cantang tuh. Percaya bener, percaya nama bener, yakin cantang tuh. Ha geura. Mulai ku orang guaridet, bae orang wagahan ngaji. Tong trong trong. Ngaji jeung budak. Kadang ka imah Kak ya beas wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Baca habeka numbak seubeuh moal ge Kak. Ayo baca deui. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Ya lapar keneh Kak. Heuh nya. Geus kieu kumaha tuh? Ngautang sia ka itu ka warung. Ngautang. Engke maerna kongkorong sia tenang. Aduh Kak, ayat ngarusak kongkorong Kak. Baca ku urang mah ngagigeg beda. Mulai guys dah. Diuji keyakinan ku Gusti Allah magahan ngaji emang kumaha gitu. Ulah deuleu kiai geus atuh mapan. Ulah deuleu kos Habib Lutfina, ulah deuleu kos Habib Umarna, ulah deuleu kos Kiai Buyana, deuleu keur ngarayapna emang kumaha gitu. Masya Allah, tah kos gitu. Mulai geus tah teh mah geus ngojeknya. Mulai ngojek turunnya na ka syariat berarti. Geus mal naik-naik. Satungtungnya nang ngojek bae ceknya di Kanjeng Nabi ge bersyariat berarti nyana bersyariat geus teh mah jang contoh doang kan Kanjeng Nabi mah apa Kanjeng Nabi butuh henteu teh mah jang nyontohan bagi jelema anu teu mampu kos kitu. Mulai nu dagang karung tani eta jelema nu teu boga keyakinan ka Allah nu kos sekarang itu teh meng pelehe eta mah teu boga keyakinan. Satungtung jelema dagang teu boga keyakinan. Guys, beres. Tani teu boga keyakinan. Usaha teu boga keyakinan. Berarti aduh aing mah lamun teu tani atuh teu dahar kadinya kan. Aduh atuh aing mah mun teu dagang atuh teu dahar. Geus keyakinan jadi dijadi karung dijadikeun pangeran punyana. Tuh, sawah dijadikeun pangeran, pabrik dijadikeun pangeran, PNS, bupati dijadikeun pangeran punyana pagawean. Tak eta teh ngomong geus luhur. Dina syariat mah masalah dagang teh aja orang mah bersyariat mantak lamun encan waktuna bertoriko ulah sok totorekatan ulah sok totorekatan ulah ngomong ente torekatnya apa sih anak mah Qadiriyah anaknya Nasabandia ente di mana musiknya anak di sono iya udah ente dagang apa aja tas torekat teh ngobrolkeun dagang goblok. Ente dagang apa? Anak mah dagang itu apa namanya warung kelontongan. Ente anak mah dagang gas. Teh kabeulem gitu ku gas. Nanya ngobrolkeun torekat aju dagang. Nah, kuarikan kos kadar itu. Kula sering biasa kula ditanya, "Kiai torekatnya apa?" Tahu dah saya mah enggak tahu. Enggeus, aya batur aing mah nanya ka sia moal, ditanyain teh hayang urusan kos gitu.
Aya batur. Kalau situ tarekatnya apa? Saya anak Sabandia. Guru saya mau sono, mursyid sono. Oh, kalau mau udah saya ajak sono. Iya udah beres. Kebal ditanya. Situ dagang apa sih? Saya dagang gas, alhamdulillah. Apa norekat teu meunang dagang? Lain teu meunang. Encan wayah. Norekat ulah sok dagang, ulah sok tani ulah. Keur meujeuhna sulukna deka Allah mungprug paeh-paeh hirup-hirup. Antak atuh hese norekat hese saja lemana. Dijawab babarian ya kita kalau enggak norekat mah kenal Allah. Iya tuh ngomong atuh sacepling-cepling apa bari ngomong mah. Iya kapan kita kenal sama Allah ya kalau enggak norekat ya kagak bisa. Udah kita norekat aja mumpung ada kiainya cenah teh. Tah datangkeun ka yakin. Set, sok kumaha ieu datangkeun ka yakin bahwa setiap nu kumalandang pasti Allah nu ngarizkian sireum teu boga pabrik hirup. Kupu-kupu teu pernah nyada jadi karyawan hirup. Manuk teu pernah nyada boga pabrik hirup. Kunaon atuh sia dibere akal jeung pikiran eleh ku manuk, eleh ku sireum, eleh ku kupu-kupu sia. Je. Nu matak kuari mah beurit ge beurit kuari ngahiji jeung urang. Beurit, baheula mah beurit gede teh kan aya di pasar. Pantes lantaran urang pasar mah kos beurit kabeh. Kuari mah tah ka kampung mah ngahiji kuari beurit jeung urang. Urang aya beurit jeung urang teh beurit. Beurit ge ngomong, sia nu beurit. Sia nu beurit. Engge nyaho. Cipa sia ngalawan. Mun urang ngomong mah kos kitu tah. Pamajikan urang beurit sia ka pamajikan urang. Sia nu beurit. Beuh. Dicalakin cokotan bae beurit sia. Salagi sarua deui beurit sia pa beurit-beurit. Landak wari teh lambang. Beurit ngahiji jeung urang. Kahirupanana geus akur jeung nyana. Tuh terus. Tah ieu tah asal boga yakin. Yakin makan lain disungut di jero hate. Aing boga keyakinan. Yakin teh kan tina ilmu heula. Bahagia nyaho ka pangeran bahwa pangeran Allah. Allah aing senang jasa Allah teh sebab Allah nu sugi sok mereka aing, nu sok mereka aing teh aya babarengan jeung aing. Keyakin urang ketika urang nah teh dibedar. Atuh tinggal urang. Ba Allah babarengan jeung aing masyaallah. Nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti pan bareng jeung abdi. Abdi teh bareng ka Gusti. Abdi makhluk Gusti. Acenah ku dipaehan ku Gusti kudu teu dahar atuh mangga bae. Acenah atuh abdi neuk dibere nyanggakeun sadaya-daya. Allah mah maha kawasa. Ayalah jelema liwat set jelema asli. Jelema keur cicing bae. Mang. Ieu budak cicing bae nya. Mang keur naon ieu? Keur naon? Hayang roti. Tergantung keyakinanna, lamun nyana keyakinanna datang oh ieu meureun ti Allah datang roti datang hayang dia dibere 2 datang ka dinya keyakinanna. Mun aya keyakinan leuwih luhur mang hayang roti cicing bae. Hayang mah geus kumaha Allah bae mun ditawaran coba hayang jawab kumaha. Si budak ditawaran cicing bae penting bangun lapar tinggalkeun bae tah los jang sia berangkat kan. Tinggal urang ngadahar. Keyakinanna encan luhur keneh eta mah sakitu bae. Mang, euy. Mang, bangun lapar ya. Cicing, hayang dahar tah. Roti hayang. Cicing. Ieu budak lamun ditinggalkeun asana paeh sanajan dibere roti. Hei, ka babaturan ka sia. Pang nyalangapkeun. Calangapkeun. Bere roti. Dorong, kucai dorong. Dei. Darah gedean, cak baturan darah gedean. Dorong deh kucai. Dorong deh. Dorong deh. Tah, coba kan, sedang bentangana. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu dia bisa keur nyoba keyakinan. Datang ke mana ieu? Ternyata orangana lamun urang nyakinna geus tinggi jasa dihuapan ku batur. Ulah hese-hese nu gering. Bapak urang, batang ada harta. Bohong para rakyat. Bala mun teu dahar geus bahaya ieu mah geus dawet adagan mana emak. Mak, ieu yang geus teu daek dahar. Heuh sajeun bubur coba bieu bubur. Bubur. Oh, tuh Bapak calangapkeun. Eta aya rezkian keneh mah dicalangapkeun.
bapak urang calawakeun inuman seprit mana seprit manya nu gering seprit jang aing iya nu gering itu aing mah kudu seprit tuh eta aya kana rezkian mah kajen kuku mah dicalangapkeun bae sat rezekina datang ka mana Allah nu ngatur urang tinggal keyakinan bae nu gering ge aya kana rezkian mah ti Gusti Allah datang bae ka beuteungna tah tinggal urang keyakinanana heuh nya teu daya teu upaya orok teu bisa usaha dipangusahakeun atuh urang ge sarua bae lamun urang boga keyakinan orok boga keyakinan ka Allah can loba dosaan kos kitu aki-aki gering kieu dihuapan urang ge mun boga keyakinan kos kitu dihuapan urang urang boga keyakinan geus kieu ka Allah cek pemajikan Kak ieu bangona cici Kak barang balik cici longo ka kos kieu Kak emang ngaji naon di ditu Kak jadi kos kieu Kak ieu cek pemajikan aing sieun tinggalkeun gua itu goblok barang ditinggalkeun aing pae sorangan pemajikan lain teu ditoel ku Allah sebab janana yakinna lalagaan nyana lalagaan lain deuk nyoba diri ku sorangan ka Allah nyoba ka pemajikan coba pemajikan ka aing ngaladenan tante atuh moal bisa kuduna ka Allah ulah ka pemajikan lamun urang tawakkalna ka pemajikan salah coba pemajikan aing ngaladenan aing tante salah ka Allah sebodoh cek hati aing mah deuk ka Allah bae deuk indit deuk ini sebodoh Allah moal ge ka pemajikan ge engke ge nyana ge ngagerokeun anakna itu abah sia tas ngaji di Cilongok jadi kos kieu emang ngaji naon sih tadakeun coba ka babaturana tadakeun euy ngaji torekat bah ulah ka ngaji torekat atuh jadi kos kieu ye dicalangapkeun minuman beres deh ngeunaan teu ka ba mun aya mah daging kotor sial ieu pulah pilih sagala teu jadi mah dorekat da nya milih kos gitu atuh aya dorekat mah ku pameran ti Allah nu datang ka jadana kumaha ti Allah karak nah tapi lamun nyana geus bener-bener sesuai jeung petunjukna engke ge moal katahan kajen kumaha geus sebab aing tenang jasa boro-boro babarengan jeung Allah nu bogana kakarak bareng jeung sugih bae urang geus tenang jasa aing bareng jeung si anak tenang jasa tah iyalah walillahil asmaul husna ngahaja kukula teu dicaritakeun secara spesifik besi diturutan ai kiai onom jeung santri nurutan ge geus aya modal ieu bahasa tukang karung nu karari itu patut tungtung nama pan ngamalacin bah emang enggak dagang lagi enggak abah norekat sekarang itu karung mau dikemanain bah udah bagaimana Allah aja bakar-bakar dah kan salah ilmuwan mah udah bakar mau kemana apa mau udah mau ke Allah aja sapoe dua poe aja nak kuat ya kan seminggu bah ini gimana ini kesononya emang kenapa akan itu dapur gak kebul gimana Allah aja udah kalau gimana Allah mah udah saya mau pulangnya pada pulang semua sini ada sendiri sama Allah ya jangan atuh gua sama Allah juga gak kelihatan berarti kan tahu ilmuwan bakal kos gitu mepet baiknya nami lu balik iya dua ilmuwan makan aja aing mah berkeyakinan Allah bareng jeung aing. Hei, pan Allah mah gaib, justru aing teh hendeuk ngarealisasikeun pembenaran aing terhadap nu bahagia gaib. Allah teh nyieun langit jeung bumi aing supaya ngarasa bahwa ieu da dabelan Allah. Ieu mah kakara caritaan doang. Allah teh Rahman, Allah teh Rahim. Aing mah hayang kena karasa bahwa Allah teh Rahman, Rahman Allah teh kena karasa ka jantung aing. Rahim Allah teh kena karasa ka jantung aing. Coba aing mah hayangnya moal ngan sakadar dibaca ya Asmaul Husna tapi kena karasa ku diri aing. Ku jiwa aing geus babor sia kabeh aing deuk jeung Allah. Geus leuweungan diseungseurekeun ku batu. Jadi diseungseurekeun we jeung Allah ieu.
dihina kuat basen dasarek sia gaina aing keur jeung Allah ieu lamun terus tah secara spesifik tah di antara Asmaul Husna ngaran-ngaran Allah engke ditarurutan kudu teu ngaji cilaka aredan kabeh aredan ieu tah mantak ieu dicuptek lantaran ieu besi kieu padahal mah encan guguru salah mantak jelema ngaku torekat kayawan encan guguru kajen kukumaha ge atau guguruna teu anggeus di deuleu langkah-langkahna di deuleu zikir-zikirna encan komo hajunya ngaijazahkeun zikir mah encan salah fitnah kajen kukumaha ge zikirna lain berarti ulah tapi ulah mengatasnamakan torekat zikir biasa bae lamun nya mengatasnamakan torekat berarti geus kudu aya makom-makom anu kunyana dilewati sedengkeun kanyahoan ku ahli nama lain tah mah kajen kukumaha ge tain cilakana kuari teh geus ngamursidkeun sorangan kula mursid di mana Haji Mursid ganti mursid naon itu sabodo si Haji Mursid mah tah ieu aju kuari mah barang jadi ahli no aja torekat teu wau jeung jelema emang kudu kitu barang kuari geus torekat kehirupan lain kitu antara keur suluk jeung geus jadi kudu berbeda ialah Asmaul Husna walillahil asmaul husna ngan ngahaja eta henteu spesifik cara-carana beusi ditaluturkeun ngan engke geus datang ka yakin berarti geus aya rasa beda jelema ibadah geus boga rasa kemelang kapimplan peuting jeung beurang bakal akur bae neuleuh jelema nu di deuleu makhluk Allah nah adapun urusan mulyana hiji inna akramakum indallahi atqakum selain anu takwa teu dianggap jelema mulia kajen teuing bupati gubernur presiden sugih saadag-adagnyana sadunya pangsugina satungtung teu takwa teu dianggap jelema mulia sebab jak Allah inna akramakum indallahi atqakum nu pangmulia mah nu takwa lain sugih pan di mata urang anu sugih nu mulia nu gagah nu mulia asal boga mobil bagus horenganan menang sabulan dicokot deui ku dewan sial kapipurang ayat di sakitu lobana di jero dada lepas seakan-akan eueuh we ayat dibaca ngan disungut doang dipakai ceramah unggal peuting gunyana 2-3 panggung tapi teu asup kana jantungnya baheula ieu mah sok aju kasinggung pansalakha minha keluar nya tina ayat mantak daek babarengan jeung pamarentah nu zalim babarengan jeung pamarentah nu zalim masalah lamun urang beneran dek kana sehatanana tapi urang hayang babarengan teh hayang pamerena jeung hayang bersandingna dan lain sebagainya ieu tidak sawarehna kiai nu cilaka kiai nu ngadoakeun pabareta zolim ngadoakeun kana kazolimanana cilaka eta kiai sanajan udang-udangna sagede bakul cilaka masyaallah sing hararade ieu ayat bacakeun ayat walau syi'na larafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ard wattaba'a hawahu famasaluhu kamasalil kalb Allah karim walau syi'na lamun kaulanu agung jeung lamun kaulanu agung ngersakeun larafanahu maka nisaya kaula ngangkatkeun ka Balaam bin Ba'ura diangkat ila manazilil ulama kana martabat manzilah derajat ulama jadi nak Allah ngangkatkeun jeung nurunkeun teh Gusti Allah nu agung sihada walau syi'na lamun kaula nu agung ngersakeun larofanahu niscaya kaula ngangkat ka Balaam bin Ba'ura nu dibere ayat teh biaku ayat diangkat ila manazilil ulama ka manzilah martabat darajat ulama dengan cara bi an wafiqahu lil amal
ku kaula dibere taufik daek ngamal. Masyaallah kari. Da batak lamun ku Gusti Allah dibere taufik ngamal teh ngamal hampang. Hampang beramal teh. Asal diuk maca sholawat, jadi teh otomatis injection. Masyaallah. Itu otomatis. Asal diuk zikir, asal diuk Quran, dibere hampang, dibere hampang. Penting hudang salat baca Quran zikir dibere hampang pikiran naon ka sorga teu hayang ka neraka teu embung ieu mah geus dibagus pokona mah beramal teh ka Gusti Allah hampang geus kan urang mah kuari beramal teh hayang ka sorga embung ka neraka ya tah mah kelas TK tah mah kos kitu mah ya beramal kos kitu teh kelas TK siap kunaon eta ibadah we hayang ka sorga TK nol gede ibadah nu hebat mah lain kitu. Sia eta kunaon eta mah raja amat salat jeung segala macam Quran. Ih, atuh ieu mah panita Allah bae. Mun sia hayang ka sorga, ka sorga mah tah nu sorga nu Allah nu rek ngasupkeun Allah kumaha Allah bae. Mun sia mah meureun mung ka neraka, urusan neraka eta mah urusan Allah. Ieu mah pokona mah deuk ngalaksanakeun parentah Allah bae. Geus sakitu urusan ka sorga jeung ka neraka kumaha nu bogana bae. Tah urang ngadegeun ngeunaheun tah. Tapi nggak laksanakan eta kelas wali kos gitu Pak eta kelas wali mah kos itu ibadah teu hayang lantaran jelema anu masih kene hayang unti mah eta mah budak letik ketika budak gering kemudian dek dibere obat hese bae diulik ku dokter nah ayalah bodrexin ieu obat ngan amis orok teman kos gitu mah tuh iya tah papais iya daun jerona iya unti resep ngadar papais teh resep ka unti na ngadar papais teh resep unti na ya nangkaan dan lain sebagai cawat eta orok nu kos gitu ibadah ge ieu teh aing mah resep biasa aya sorgaan ya eta orok teh kos gitu komo teman ieu lamun dibaca sekean warung maju tah mah eta mah orok can lahir geus parajas ikir carita keikhlasan aju menang tante gitu menang ikir carita ikhlas kelas tinggi menang mah menang bae daripada nya minta ka Gunung Kawi ye atuh bandingan maca ayat naon ya ayat ya wa azin fil nasi bil hajiyatu karijalu ala kulli dhamir yatina min kulli fajin amiq eta teh paranti ngaramekeun warung lamun warung kan warung bae urang boga toko urang boga warung urang boga material urang datang ka nundutan berarti parah berarti nu meuli eta datang ka nundutan mah tuh tah sibuk mah ieu can kaladean geus aya deui mul ieu can kaladean ieu wah eta ngaran rame nah ieu ayatna wa azin fin nasi bil hajj ya tu kerijalan bakal datang jelema di kulli fajin ami itu berbagai daerah uji ada datang kabeh ka warung urang ngahutang kabeh beak geus kabeh aduh nang saminggu tutup urang maju pede kunaon tutup ludas kabeh akibat daun wa adzin pinnasi teu beunang kitu tah ngawirid teh beres ngawirid anu mantep tah ceuk kiai sabaraha ngawirid oh eta mah urusanna khususon atuh khusus mah teu meunang dibrejakeun di dieu ngawiridna sabaraha mimitina jeung teh mah kudu make sapi wah ceuk kitu beres sabaraha ulah ke sia mararaju teu bari ibadah ulah geus nu aya ge teu kadahar lah cenah meureun kieu mah teu nyaho misi sok jus uzon ka aing tuh ieu horeg kersaning Gusti walau syi'na la rafa'nahu lamun kaula nu agung ngersahkeun la rafa'nahu niscaya kaula ngangkatkeun ka Balaam bin Ba'ur bihaku ayat-ayat anu ku kaula dibikeun ka maranehanana diangkat ila manasilil ulama datang ka derajat ulama-ulama anu soleh lain sembarangan ulama carana bi an wafiqahu lil amal ku kaula dibere taufik daek ngamal masyaallah nu mahalna teh ieu taufik nu mahal
mata kurang lamun ngaji tauhid fama syaa kana wa ma lam yasha lam yakun naon bae nu dikersakeun ku Gusti Allah pasti terjadi wa ma lam yasha lam yakun naon nu teu dikersakeun ku Gusti moal kajeun ku kumaha ge sebab Allah teh al fa'alul lima yurid sangat migawe kana kersana kumaha kersaan anjeunna wae eta batuh wala mahroba li abdihi an ma'siyati illa bi taufiqihi wa rahmatihi wala quwwata lahu ala ta'atihi illa bi masyiatihi wa iradatihi eta udah mun ngaji tauhid teh eta tempat mabur tina maksiat ka Allah teu bisa urang dek kabur tina maksiat moal bisa kecuali ku taufik Allah kabur da jelema ti maksiat ku taufik moal bisa jelema kabur di hareupeun orkes di hareupeun nu joget kecuali boga taufik dibere taufik ku Gusti Allah mabur moal bisa mabur tina mabok kecuali ku taufik Allah moal bisa mabur tina zina kecuali ku taufik Allah moal bisa mabur tina korupsi kecuali ku taufik Allah jeung rahmat Allah jelema bisa kabur tina permaksiatan lumpat tina kagorengan kejahatan ku taufik jeung rahmat Allah sabalikna wala quwata moal aya kakuatan jeung teu boga kakuatan ka hamba ala taatihi ka taat ka Allah illa bimasyiatihi wa iradati kecuali ku kersani Gusti jeung iradati urang teu boga daya jeung kakuatan boga mengaji ka dieu teh kecuali ku kersaning Gusti lain urang ngaji ka dieu teh nang kersa Allah nang iradat Allah urang teh teu bisa ngalaksanakeun salat lamun lain kersaning Gusti teu bisa ngalaksanakeun puasa lamun lain kersaning Gusti moal bisa ngalaksanakeun gitu berbagai peribadatan jeung taat lamun lain kersaning Gusti jeung iradat Gusti inang maisha Gusti mata walau syi'na larafa'na berarti ku Gusti Allah teu diangkatkeun derajat lamun ku Gusti Allah deuk diangkatkeun derajat teu babari bae dibere daek jelema ngaji masantren betah sanggeus masantren betah getol di pasantrenna haji dibere paham ku Gusti Allah sanggeus paham daek ngamalkeunana balik ka imah bener-bener ngamalkeunana meureun dikersakeun ku Gusti Allah endeuk diangkat haji daek bae baca Quran deui di imahna ge daek magahan budak pentingna daek bae urad wirid baca shalawat zikir dibere hampang bae kituna teh tah aya undangan ke pendopo diberi embungnya nama aidit nama dikiriman di dahar mulai tarada tiga sesetik tah kepala sesetik ajunya ngomong ngarep-ngarep kamari mah ya kiriman ira kiriman nah mulai geus alhamdulillah kemarin aya tokoh Golkar sumping masyaallah horenganan Golkar mah balager jagana teh ih sekali ngaguriwalna mantep jasa aju kuyana dipenta nomor teleponnya bapak nomor teleponnya berapa sih nah, Kiai goblok tolol sama Kiai Gos lain nanyakan telepon Allah nanyakan telepon bupati segala gubernur segala DPR itu Kiai goblok apa mukos gitu bah telepon Allah nuku ditanyakan emang Kiai nyaho itulah nanya kain telepon Allah mati mimiti Fatihah datang ka qul a'udzu birabbinas eta telepon Allah sok gerage baca nembalan Allah ge a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin eta keur teleponan jeung Allah waduh arrahmanirrahim maliki yaumiddin teu kataekan deh haji heuai kieu sopan saya cek Allah ke teleponan jeung ai heuai ai jeung bebenesia bau mani nyilip keur lobaan ge keke punten nya ai telepon we ge we wah teh ku galedeg gitu teh jelema wah blon urang jeung hareupeun urang ge masih nyilip heula eta telepon jeung makhluk mah ai jeung Allah kakarak Ar-Rahmanir Rahim soek bisa teh sungut sia bisa kuat Masya Allah nada kuda ada tak teu dibere taufik ku Allah teu dikersakeun ku Gusti Allah
ai jelema nu dikersakeun mah ku Gusti Allah teh daek baca Quran, daek magahan ngaji, dipake ku nyana peutingna sare hudang teu puyeng. Padahal mah ieu sare teh jam 12:30 atawa jam 1 hudang jam 2 atawa 2:30 ja teu puyeng biasa bae. Berarti ku Gusti Allah diangkat derajat teh dibere puyeng. Haji isuk-isukna biasa bae deui teu tunduh. Mun dihitung-hitung sare teh ngan sajam atau sajam setengah tapi teu tunduh. Coba ge jenderal 8 jam masih kene kekesek gane. Panglima jenderal saruan. Dihitung-hitung 8 jam tambah 2 jam 10 jam eta mah hirupna sakedeung. Tapi tetep bae masih kena gegesek kene. Kodan tep sagana puyeng ieu. Aya tahajud isukna dibawa ka rumah sakit. Dibere taufik. Itu dibere taufik tah ku Gusti Allah tah. Teu dibere ku Gusti Allah teh kakuatan. Lamun dibere kakuatan atuh ku Gusti Allah, masyaallah atuh babari. Eta mah kumaha Gusti Allah bae. Urang dibere kakuatan ku Gusti Allah. Tek 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 tek. Ih. Ditangeukeun dunia di teh plek 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 plek. Ih, atuh teh mah urusan Allah kan urang nu berusaha. Syekh Mansur Matur Cikadueun. Terus manehanana ke Mekah, di Mekah terus ibadah cek manehanana dek ka Indonesia dek ka Indonesia kan naik kapal kebal baheula makan naik kapal cai. Angkleng-angklengan sabulan sedangkan urang ieu teh henteu ka dieu dipanggil ku urang Banten. Berangkatnya melalui sumur Zam-Zam. Tap naik di Kedomas. Berangkat jauh kan lebih kan lebih. Coba eta pakai lalagaan, masya Allah karim, masya Allah di Kadomas mantap aya tah urut sumur dah eta teh pertama, kedua kali si kedua Cibulakan muncul nyana ge kaget lantaran ngabuncal munajat ka Gusti Allah cek Gusti Allah Mansur tah kusia tutup pakai Quran. Dia mah Quran. Ulah loba omong, tutup pakai Quran. Dak. Jadi batu Quran. Nanti disebut batu Quran. Di Banten batu boga sejarah, lain lalagaan teh turun temurun urang sejarah kos kitu. Masya Allah karim. Mulai ti di Jasa Mansur, panjang lah mun dongeng nama segala Cikomoro panjang lah. Langsung nyana diundang ke Gunung Karang ke Sumur 7. Naiknya nak luhur, naik lain make suku, make babacaan la ilaha illallahul jalilul akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Terus kan ulah ya maksudnya kusnya didarengekeun, ke kusnya dipraktekeun, lain jang ibadah endahan jang tuh siapa kadinya bae, gilir lah naon lah. Atuh aya babacaanana. Tuh. La ilaha illallahul jalilul akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bumi buleud anu nahanan malaikat menang tina nur Kangjeng Nabi Muhammad dengan kekuatan nur Kangjeng Nabi Muhammad bere kula kekuatan perem hiber ge urang cih atuh ka bege moal aya nu kaluar ti nur Kangjeng Nabi. Ya Allah ya Rabbi itu babari babacaanana eta. Coba cenah kukula atuh lain sabaca-bacaana. Kudu ditapaan heula di jero cai. Ngeueum sajam ulah kaluar-luar. Dimimitianana ku panglima heula. Kaluhur innalillahi wa inna ilaihi. Kula eta moal pikuateun. Moal pikuateun mah moal bisa. Syekh Mansur mah Syekh Asnawi kemudian atuh kabeh Syekh Abdul Karim Syekh Manokati atuh dibere kuat ku Gusti Allah tek kuat sat naik nyana ka Gunung Karang na ge atuh lain lempang hiber set encan dijamah ku manusa baheula datang ka luhur pas waktu salat zuhur Allahu akbar eueuh cai cek cara eueuh cai jang wudu dia tepak plak jadi sumur hiji ngalawudunya nanti beres sholat zikir ke Allah sambil zikir ke Allah kumaha lamun aya batur ya ndek ngalawudu di dinya
caina leutik di dinya nyeun deui jadi tepak deui tak aya deui sumur ngadenge dongeng mah ditarepakan kitu nya urang mah pan nyeun sumur geus kikian Deres sama kikian ge 10 meter 12 meter zaman urang baheula ku hari kapan make mesin konceng tilu poe can mangi cai saminggu nya gandeng tatangga kabeh geus kararieu bae konceng durut geus teh datang ka anak udah dapat berapa Mas 50 ada airnya belum ada sial ada juga asin biarin emang tuh urang teu kebeneran masyaallah tapi saya Mansur datang ke 7 tek 7 sumur di eta teh jang nyana jang babaturan jang ahli-ahli dinya jeung jang tatangga jang anu zarara 7 nu mantap jadi lamun urang nyaritakeun saya Mansur emang kumaha gitu ya Allah ya Rabbi tidinya lah tetap titip panjang dongengna tah ieu sumur 7 digunakeunana ku hari ku jawara lamun datang ka dinya aya caian geus jagoan kajen ku kumaha mun datang ka dinya caian nah lan lain sebagainya eta teh keur carita hiber kadua selek yen sumur plak aya lah 7 dititip ku nyana nah moal dibejakeun tah nu kuari katitipanana aya keneh arwahna maksudna sia masuk aju di mana terus kitu endek eta naon tuh sia ka ditu eta kos kari itu kan hebat amat dibere kuat ku Allah bi an nuwaffiqahu lil amal mentang mata nyana teh sapoe-sapoe ting teh sare biasa bae sare sajadina bae keur ngaji los eta ge nanggo si Allah terus sia masuk aju kasinggung lain urang mah kunaon atuh ngaji teh ieu ngap bae wiridan teh ngap bae salat ge nang maksakeun ieu teh oh teh dibere taufik ku Gusti Allah lamun dibere taufik mah masyaallah nu mantap ibadah teh urang teh nu paling hebat mah lain Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah lain eta Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim kalawan jebut dengan Allah anu maha rahmanir rahim alhamdulillahirabbil sadaya puji tangtu ka Allah anu mangga lain eta salat mah asli mah tah salat kos kitu mah bupati ge kos kitu gubernur kos kitu aya keur salat kabehan santri ge kos kitu kabeh tah salat jajabur tah kos kitu salat jajabur tah salat nu asli mah lain kitu salat model Kangjeng Nabi nu Kangjeng Nabi lamun salat teh cek Kangjeng Nabi teh asa ngobrol jeung Allah sehingga hazan kariweuh kasedih eueuh di bawah salat nu mantap di mana-mana pusing Kangjeng Nabi mah salat kuncina kan kitu dina hadis di mana-mana pusing baik pusing dunia maupun pusing akhirat pusing agama salat tentrem sebab tas kapanggih jeung Allah urang mah mun kuari keur centrang salat puyeng sabalikna urang mah salat bae ada para ruyang aing kurang tah salat puyeng aing mah reungit ambalayah reungit nyara rocoan ka aing tah eta teh kuat beda teh dibere taufik mah diuk ke tentrem deuk baca shalawat ngeudaheun ya Allah tah kuat taufik lah nah iyalah ketika kiai-kiai dibere taufik ku Gusti Allah daek ngamalkeun Al-Qur'anul Karim daek ngamalkeun isi kandungan Al-Qur'anul Karim nu diterjemahkeun ku para ulama-ulama ku para salafus sholih makanya na leuwih hati-hati leuwih apik leuwih hati-hati emang dek diangkat meureun ku Gusti Allah jadilah sholihin naik jadi waliun min auliyaillah nang Allah dikersakeun ku Gusti Allah dibere daek dibere mantep beramal teh sehingga asa jeung Allah teh nang Allah lain nang nyana ketika ku Gusti Allah dak diturunkeun ilmu aya di nyana Quran aya di nyana naon kitu ngaranna maca kitab aya di nyana hukum aya di nyana dak teges le bareng lah nyana jeung pamarentah bareng lah nyana jeung partai lain jore jeung partaina jeung pamarentahna kudu asal ulah hayang pamerena ulah ngadahar pamerena sebab ieu keur berangkat sabilillah yo jingjing kurang bupati jingjing kurang gubernur sing bener sia dibere duit ulah kunaon emang leutik kudu gede we tolol we ulah
Urang berangkat yuk, urang rarapih ieu Banten. Urang rarapih ieu Jakarta. Ulah segala dipimpin ku kafir segala nanaonan. Iya teh mah negara tuh sepenting mah jujur bae. Dek jujur kumaha kafir pugu ka dirina ge ngabohongan bahwa pangeran teh cak nya batu. Cah dirina bae ge gezolimin zolim atuh ngomong ka batur. Ulah sok ngomong teh di Jakarta kiai boy ini mah kafir juga adil cekena dalil teh podol sero sia mah tuh. Ku pangeran ge teu ngarti nya dek adil di mana tuh. Jang dirina ge zolimin zolim atuh kumaha jang batur. Karena resilian ngomong kos kitu bae ge. Aing mau ngomong kos kitu ge mah keur jelema bae. Ieu cenah loba, teu dianggap jelema aja ku aing mah tuh. Aduh, aya ge panglima ana di dieu tuh eta prajuritna pan. Walau syinna lamun kami ngersakeun cak Gusti Allah la rafa'nahu niscaya kaula bakal ngangkatkeun ngaluhurkeun ka Balam bin Ba'ura anu geus dibere Ismul Azam berbagai ayat-ayat anu sakitu hebatna biha ku eta ayat teh walakinnahu tetapi de Balam bin Ba'ura teh geuning akhlada ilal ardi condong kana taneuh bahasana ge Gusti Allah teh akhlada padahal mah dimaksud sakana nu dimaksudna mamala hartina teh condong tapi gak bahasakeunana make akhlada nganggap jelema anu neangan dunia nganggap bahwa di dunia teh bakal langgeng akhlada bahasana ge kinayah nu mantap bahasa kinayah leuwih tajam tibatan bahasa tasrih dilangsungkeun ku Gusti Allah walakinnahu akhlada ilal ardi mun ku urang disogolkeun tetapi de Balam bin Ba'ura nganggap langgang di muka bumi ieu sehingga ayat-ayat Ismul Azam sakitu hebatna diojol ka dunia mantap kiai mulia eta teh ku Quran kiai mulia eta ku kalam ulama kiai mulia ku rahasia-rahasia ibadah nyana disebut kiai diojol ka partai Golkar goblok tah kiai secuil dunia hila kemuliaannya na diojol datang ka dolor kabehan wajib milih Golkar namun teu milih Golkar sia ujianana cilaka tuturkeun ati Allah wa ati Rasul dengekeun ku urang teh kiai eta sabaraha taun kakuatanana ujianana ngubrus ka sumur pareum bener sadaekna bae atuh ngomong teh atuh sederhana bae sih cara kipu doli endek mah maksudnya sederhana bae itu dulur gitulah atuh aya waktu mah urang hayu bae dararukung lingsem heuh kalem atuh jeron mah akur ya Allah ya Rabbi masyaallah menghanyutkan itu mah itu ieu bahasa dage lain lalagan pohara walakinnahu akhlada ilal ard mun ku urang dijabarkeun panjang melalui ilmu bayan mah hiji kinayah nomor kadua na bisa dijadikeun bayan bajis berarti akhlada bimana sakana geus jelas ti dieu teh ilal ardi maksudna mah lain taneuh tapi dunia lantaran dunia teh di jerona adalah taneuh padahal mah dunia mah materi Gusti Allah wa mala ilaiha wattaba'a hawa condong kana dunia nuturkeun ka hayangna anu hina sehingga jana ngadoa wani ngadoakeun core ka Kangjeng Nabi Musa alaihissalam padahal Kangjeng Nabi Musa diangkat jadi rasul endek sabilillah jihad fisabilillah merangan musuh-musuh Allah ditahan ku doa Balam bin Ba'ura cilaka Balam bin Ba'ura diberi hadiah nu embung-embungan ge eta kan ti Balam bin Ba'ura atuh naon sanaon bedana jeung kurang guar kiai muntah tadina nu beneran ge haram deketan ku bupati haram deketan dibere haram dak deketan deui dak haramnya kos itu teh deketan rada gede eta mah kumaha sararia bae dak janganlah atuh geus kitu nah geus beda jasa cak saha haram ye tuh si aya dalil lah kajian kumaha ge ya kiai tinggal nungguan we waktuna tinggal nungguan waktu keur ieu mah dulur
eta teh ribawi kos kitu teh bunga bank teh riba haram sia kredit anu dua akad haram sia kue datang kadinya aya pemerintah budak eta teh haram samarangan ya datang dari kadinya kiai eta sih haram teh eta mah kieu nya sebenarnya mah jadi maksudnya eta kieu maning dirate mah budak kieu gua heula kiai haramkeun kuari halalkeun ji luga ligu kitu kumaha eta dicabut walau syi'da la rafa'nahu biha walakinahu akhlada ilal ardi teu saeutik keur mondok nama hebat jasa jadi kiai hebat barang mulia kuari diojol kunyana kana dunia bersandinglah jadi mu'i lah depaglah dan lain sebagainya silakan tinggal nunggu waktu taman kos kitu ngajual ilmuna jadi kiai lamun jadi mu'i lain mu'ina sia tah korup jeung pamerena lamun nya jadi mu'i negakeun hukum di negara Indonesia hurung sia kajian hukum lagi hurung lamun sia geus nyaritakeun hurung berarti kabeulem sia ceka satu kumaha ku ari mu'i mana ku ari mu'i teh ya Allah mu'i teh sebagai filter lantaran negara urang negara demokrasi geus demokrasi mah teu berbau agama lantaran diserahkan kepada seluruh rakyat geus ditunda kos kitu masalah urang boga mu'i sebagai filter geus atuh agama teh ya ieu teh ya kitu melalui pintu mu'i sebagai toser jang ka pemerintah kuari mu'ina geus polusi di jerona erosi ka belah dieuna teu pernah aya dengungan mu'i urang teh kuat daging kemari teu ngabejaan haram halalna kuari berbagai-bagai lah geus harese ngomong urang horeng di jero nama atuh lain deuk nyaritakeun agama mu'i teh sarua dunia nu diarah teh atuh geus komplotan ka ditu walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa ya Allah ya ieu maka caritakeun ana baik anu dimu'i ai akhlada ilal ladzi condong kana dunia mawattaba hawahu tiges leu bakalna ataupun dinu partai sarua bae atuh walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba hawahu induk dunia mah maupun di modern ya namun pasantren modern ai ngaranna mah pondok pasantren tapi anu jelas nama endek akhlada ilal ardi condong kana dunia wattabahu boro-boro pesantren modern yayasan cara urang ge kuari pondok salapi tapi nu dimaksud nama dunia keneh atuh sarua bae sarua ieu sapira wadah salap ge ngan ngaranna doang ai ujung-ujungna dunia mah kitu-kitu keneh bae sarua teu saeutik jelema boga pesantren salap tapi orang di jero nama ngajualan agama sarua ngan teu pati jelas doang salap mah rada deureus bungkusanana rada deureus aing geus modern mah tah geus dunia moal nyaho ka Allah bae kajeun kumaha kajeun ngomongna Allah-Allahan bae ge moal sebab lamun endeup bener-bener ka Allah kembali ka salap wajeun sasaha ge presiden deuk ka Allah kembali ka salap gubernur deuk ka Allah kembali ka salap pondok pesantren modern jelemana maksudnya deuk ka Allah pasti ka salap sebab tuntunan nu asli deuk ka Allah salapi modern mah hanya omong-omongan ada doang sok renungkeun geura ge renungkeun ku urang deuk ka Allah mantak nu paling pake kasieun ku Amerika pondok pesantren salap pondok pesantren modern mah geus dianggap baturnya anak komo tanpa pemerintah mah anak sulungnya anak sulung iya pondok pesantren salapi cek Amerika waduh hese sebab ngadidiknya jangan nama biasa bae tapi di mana geus jadina pondok pesantren modern mah ngadidikna pohara jasa tahajud berjamaah salat tasbih berjamaah salat dua berjamaah tanyakeun dalilna berjamaah mah yang ti mana teu nyahoeun atuh naon tahajud berjamaah emang pernah kanjeng Nabi tahajud berjamaah baca sholat tasbih berjamaah emang pernah kanjeng Nabi sholat tasbih berjamaah duha berjamaah hei itu aya aturan mana kumaha sih pondok pesantren mah biasa bae santrin ge berjamaah ge carang antep bae biasa
ngan kiaina ngadoa ya Allah ya Rabbi si eta tilok berjamaah Gusti tama ai kira-kira bakal bener lalaunan Gusti ulah sekaligus supaya daek bela mulai magrib doangnya na hiji isya magrib isya subuh mah tilok engke nya na teh sebulan 2 bulan mikirnya na dua jeung isya dua pesantren salap mah kos gitu tentrem adem kalem tapi di mana geus daekna sebab berangkat tina nurani henteu kapaksa nya nama masyaallah geus lamun geus kos kitu loba jelema sorangan ibadahna tetep bae di kota di gunung akur bae lamun nu tadi cara tadi mah tadi berjamaah-berjamaahkeun asal teu berjamaah bae teu tahajud salat tasbih diberjamaahkeun asal teu berjamaah bae teu salat tasbih boro-boro masyarakat mah kiaina ge teu salat tasbih eta kiai goblok nungguan berjamaah bae hayang di kiai-kiai kiai nu asli mah tilok kiai abi ngiring berjamaah ulah sorangan bae sorangan horeng tilok nya ge sial teh kiai pisan kos nu ikhlas teh kitu Pareng nipu sarua. Iqbal ambin banguro nyana teh kapincut ku dunia akhlada ilal ardi wattabahawa pamere pemerintah pamere tokoh akhirna tigesle nyana ngadoakeun jahat ka Kangjeng Nabi Musa alaihis digambarkan ku Gusti Allah famasaluhu kamasalil kalbi tahmil alaihi alhas au tatsrukuhu yalhas sifatan jelema model ban lambin bahura ma eta percis okos anjing masyaallah kumaha eta anjing-anjing tayin tahmil alaihi lamun anjeun ngusir ngahardik yalhas anjing mangelel bae aya anjing datang ka urang-urang digebakeun hus anjing mangelel tatrugu atawa diantep ku urang teu digebakeun tetep bae yalhas digebahkeun ngelel teh digebahkeun ngelel sebab nyana mah jadi watek ngelelna kiai anu cinta dunia kos Bal'am bin Ba'uro eta teh kos kitu sipatanana kos anjing selalu ngelel bae lantaran di jero hatena dunia ngelel kos anjing naudzubillah min halik persis digambarkeun li'an lasat tabi'atun asliyatun fi lantaran ngelel eta watak anjing anu asli bakadzalika halul haris ala dunia kitu kene jelema anu kasengsem loba terhadap dunia in wa'atahu lamun ente mapatahan ka jelema anu cinta dunia la yaqbalul wa'da moal daekeun narima kana papatah tetep bae neangan akur jeung jana dunia lamun diantep kurang henteu dinasehatan walam taizu pawarisun aidon tetep bae dunia bae kiai lamun enggeus kos kitu percis digambarkeun anjing ku Gusti Allah ngelel bae di mana bae dunia yen pondok pesantren modern maksudna dunia sakamahna maksudna dunia di ondangarium maksudna berkat dunia silaturahmi ge ngan ngaran doang nu dimaksudna dunia neangan ka murid ge dunia kiai kos kitu gambaranana anjing mal bisa dinasehatan sama kiai kos kitu kurang dinasehatan ngelel bae marah malah ngegel bisa jadi nasehatan ngelel bae ilah kiai mantap kiai asal dibere bae ku pemerintah komo haju asup ka Golkar ngelel bae teteh ngelel dunia beubeuleun bae ka pendopo dunia maksudna diondang ku bupati dunia maksudna naik ka panggung dunia maksudna geun teu cenah kiai ikhlas coba aing mah hayang nyaho kuat henteu nyana naik ka panggung ikhlas teu dibere maksudna eta teh ari putaran ka hiji putaran kadua teh nu kitu ngaron tah ai endek calon bupati teh osok ngider gitu kayak panggungan naon ngaranna pun aing mah bunga dengetin nu sejen
Kampanye maksudnya. Aing geus nyaho ti tadi ya teh kampanye hayang ngadanya jelu we gitu tah. Kampanye ya Allah, kiai anu tadi nyakelan Quran kitab kuari kampanye. Sedih amat. Sedih amat, hina amat. Di dadana aya Quran, di otakna aya Quran. Kunaon atuh pake ngadoakeun bos gitu hina amat. Cicing kiai mah. Ngadoakeun umat. Can bisa sholat supaya bisa. Pemerintah anu nakal supaya lempeng. Ngadoa ke Allah. Datangnya kiai mah nasihatan. Ketika nyana diundang ka ditu ulah yang pameran nasihatan. Eta kakara kiai bener mal kebal umurna gege. Mal kebal umurna di penjara nyana. Sanu daek pemerintah dinasihatan. Sanu daek. Sanu daek. Mata kula embung diondang ge embung belantaran kula mah ieu ngomong bae, hendeukna ngomong bae. Kula diondang misalnya, pernah keur diondang kapan ka Polres. Kula diondang ke Polres. Gua nyaritakeun. Salah satu tanda dekatnya kiamat apabila polisi sudah make pentungan. Kula kararieu bae polisi kieu bae. Ajun pamajikan ge pan halaladir tah polwan kararieu bae. Itulah salah satu tanda sudah dekat kiamat. Hati-hati kalau polisi sudah diberikan pentungan-pentungan. Itu adalah sudah ada dari Kanjeng Nabinya. Termasuk ahli neraka yang begitu. Aing kebal mal cek aing ge. Kebal mal. Maksudnya sekali ceramah aing di nyana, aing teu hayang 2 kali, tapi keras aku je jantung nyana. Cukup aing masa kali bae. Alhamdulillah datang ku hari teh diondang dong deui. Henteu mah aya ge ngodang ulah cenah ge uji mah kos kitu teu ngeunaheun. Ya teu kahayang aing, berarti keras aku hatenya na cukup aing mah. Terus wasiatkeun ku sia tah ceramah aing ka anak buah sia terus datang ka kuari. Cukup aing mah sakali ceramah ngeretek kabehan. Beres geus. Tapi tayang 2 kali geus. Aya podo 5 lain. Maksudnya supaya sekali deui alhamdulillah gitu kan. Lain deui. Lain ki podo 5 sia ge sarua. Nganu aya nyana bae digigir ieu. Sada kiai betah jasa teh mah di pendopo bae di Polres bae kiaina teh kiai teh bener. Kiai bener moal kebal. Moal kebal buktina aing sakali doang. Aja cenah bejana aing dibahas bae terus bae sababaraha minggu eta materi teh dibahas ini begini pertimbangan. Hayu ku sia kaji anjing mah aing mah teu boga pikiran naon penting sia balalener. Alhamdulillah kuari. Asal ka imah kula betul mawanu ka sakarieu teh eta. Sicarekan cenah ku kiai. Ya teh di hadis teh juga tuh kos kitu dibejakeun bae ka jarang geus. Beres. Nah, lamun urang dibere taufik ku Gusti Allah dibere embung ka dinya lain berarti urang ulah babarengan jeung pamarentah urang mah sebagai kiai bareng jeung pamarentah tugas urang ngasehatan. Lain urang ulah babarengan jeung jelema nu judi bareng jeung nu judi tapi urang mah tugas ngasehatan. Ulah kaget lamun kiai bareng jeung pemabok keur ngasehatan. Siapa sih sok sariri gitu dianggap bareng burung kiai. Tuh ya iyalah Bal'am bin Ba'ura sakitu hebatna condong kana dunia digambarkeun ku Gusti Allah kos anjing ngelel bae. Dina kesimpulan anak jelema cinta dunia komo kiai ieu adalah anjing berarti. Masya Allah. Anjing mah parabna teh kotoran di mana-mana lapar naon bae tai-tai ge kunyana di dahar bangke ge kunyana di dahar bangke tai kunyana dileg-leg ke nyana utah-utahna ge dileg-leg deui eta lah gambaran anjing. Geus kiai anu cinta dunia dibere ku pamarentah awalna tigeus leuk eta teh sarua jeung ngadaharan bangke utah diletakan deui. Mantak embungeun masyarakat ngaji ka Kiai Golkar teh hayang di mana bae lain di Tangerang bae, Serang, Pandeglang, Jawa Tengah, Jawa Timur teu daekeun. Kunaon? Ruhanina ngambe bau. Sebab nyana ngaletakan utah nyana.
Tanya kurang, siapa ngaji kan? Ente, emang kunaon? Ente lah yang mau baik. Emang kunaon siapa ngaji? Ente siapa ente baik? Ente, mau ditanya kunaon sih? Ente aya, ente bisa ngomongnya na. Embung baik aing mah. Wih, pancenya mah pinter jasa. Nyaho aing ge geri mah nyana asana pinter geunaheun ku ari mah teu geunah. Hei, nyana kan make jubah. Aing nyaho, jubahna ge loba. Para teu sia ente nyaho teu hayang aing ngaji ka nyana. Teu hayang. Pondokna pan geus agreng nang pamarentah 2 tingkat. Anak sia ente dikadinya ke? Ente. Kunaon emang? Ente lah geus ngomong sia. Teu daekeun ngajawab teu bisa. Ku sebab naon teu bisa ngajawab teh ruhani teh mah. Ruhani teh mah hese ngajawabna atuh nyaho aing hese jadi teu hayang. Pancen sia imana deukeut, lain deukeut-deukeut deui dulur mah. Ari sia teu ngaji henteu. Atuh sia engke kumaha eta? Nyaho aing bingung. Ari sia joret we teh. Aing nyaho nya dulur, nya pinter nya tapi aing teu hayang ngaji kajana. Emang kunaon loba omong sia? Teu daekeun rohani. Sebab naon? Ngaletah lamun kagambar ku waliullah mah kadeuleu. Nyana teh utah diletakan deui, bahkan ngising diletakan. Kos anjing we kos kitu. Masyaallah karim. Ieu cak lain cak kula, cak Allah. Cak Allah, siapa bisa pajar cak aing we lah ki uci bisaanan. Cuma didengekeun bae, kos kitu ge didengekeun bae. Ai kasih ka ditu ngaji ai ka aing henteu. Famasalu tapi jakeun ta kanyana. Famasaluhu kamasalil kalbi tahmil alaihi yalhas au tatruku yalhas. Anjing mah mawa barang dahareun ngelel, digeubahkeun ngelel, lapar ngelel, diantep ngelel, tanda bahwanya nama selalu ngelel. Geus kiai anu cinta dunia kos Bal'am bin Ba'uro eta teh selalu ngelel, bahkan ki Bal'am bin Ba'uro mah dibuktikan nyata-nyata letahna ngelel datang ka dada. Bukti nyata teh mah ngelel bae nya nama terus. Kiai nu kuari henteu aing ngelel mah henteu ngan maknana makna ngelel. Mantap ka kiai bener ngomongkeun bae, di mana bae ngomongkeun bae nya mah. Ngomongkeun bae sebab bensinna teu beres. Bensin teu ngomongkeun. Ngan kiai Allah mah diomongkeun malah ngeunaheun nya mah. Sebab eta hadiah ti Allah. Lamun aya kiai geus jadi solihin atawa jadi wali Allah diomongkeun nya mah seuri we alhamdulillah. Kunaon eta hadiah ti Allah dosanya na diserot ku nya. Seakan-akan nya keun nyerotan dosa. Urang bersih. Nu diomongkeun anak. Mantap ngadoa lagi. Moal robah ku diomongkeun moal. Moal robah ku dihasudan moal. Sebabnya nya nama geus teteg Allah hiji bae. Masya Allah ieu gambaran anjing lain lalagaan. Na'udzubillah min dzalika masalul qaumil ladzina kazzabu biayatina. Sifatan-sifatan eta lah nu tadi dicaritakeun anjing gaya intahmil alaihi alhas au tatruku alhas. Eta sifatan kaum anu ngabohongkeun ka ayat kaula nu agung, jelema-jelema nu ngabohongkeun ka ayat-ayat Allah. Eta percis okos Bal'am bin Ba'uro. Ai Bal'am bin Ba'uro teh digambarkeun ana anjing anu selalu ngelel, digebakeun ngelel, diantepkeun ngelel, mawa dahareun ngelel, lapar ge ngelel bae. Muhammad faqasusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Caritakeun ku anjeun Muhammad al-qasasa, dongeng-dongeng ieu teh caritakeun Muhammad ka para Yahudi. Dongeng Bal'am bin Ba'uro anu digambarkeun seperti anjing, yakni kesimpulan jelema cinta dunia teh ieu adalah seperti anjing yakni jelema anu ninggalkeun agama, ngajual agama. Eta teh percis kos anjing Muhammad. Faqasusil qasasa, bejakeun dongeng-dongengkeun ku anjeun Muhammad ka para Yahudi khususna, umumna ka urang kabehan. Maksud la'allahum yatafakkarun,
manawa para Yahudi teh berpikir bahwa jelema nu cinta dunia teh horenganan gambaranana anjing anu kadituna lamun nyana tadabur mikiran tafakur ayu minun engke nyana bakal ngimankeun ka Allah. Nu tadina Yahudi percaya ka Uzair jadi percaya ka Kangjeng, percaya ka Allah. Nu tadina Nasrani percaya ka Tritunggal engkena percaya ka Allah ka Kangjeng Nabi. Urang ge kuari nu tadina teu percaya supaya percaya ka Allah atau urang mah geus percaya nu tadina ngambang-ngambang kuari jadi mantep. Teh tadi maksudnya supaya mantap. Oh, orang dunia mah kos kitu nyilaka. Mantak ad-dunya ra'su kulli khotiatin. Dunia adalah pangkal daripada kejahatan dunia. Akibat dunia tipoleset urang. Masya Allah. Iyalah gambaran Bal'am bin Ba'uro, anjing nu selalu ngelel. Geus, sing ada sia kedai beusi aya Kiai Golkar, awas aya anjing, awas sia. Bahaya sia ulah kitu. Ke aing nu ditakolna mah. Iya parang sana atau ayam mui tuh awas anjing ulah aing macam hadena lain mui hadena lain Golkar aing mah ieu mah PKB anjing bapana ieu mah PDI cenah beuana ieu anjing kabeh kecuali lillahi ta'ala. Kalau mandek nanya bae kira-kira nu di partai kiai aya lillahi ta'ala sok nyanyawanan siapa can dibere nyaho can nyaho geus nyanyahoanan sogol sia teh sopan sia ai mah kieu bae atuh mah geus ai kos kitu sia mah lah geus pangnyontoankeun bae cuma kiai saurang bae nu mana kiaina tuh paneuleuk ka dieu kabeh heran ieu mah pajar nya bae keur ieu tuh kemarin teh kuring ngamimitian deui. Masalanil qaumul ladzina kazzabu bi ayatina wa anfusahum kanu yazlimun. Allah alam bemor di panggoreng-goreng nasipatan kaum yani jelema nu ngabohongkeun ka ayat kaula nu agung ceuk Allah oge panggoreng-gorengna kaum mah anu kanu yazlimuna anfusahum anu ngazalim ka dirina eta lah pangjore-jorena kaum teu percaya ka Allah jahat zalim ka dirina. Percaya ke Allah cinta dunia sehingga ngagesle cinta dunia mengkol akhirna tengah hiji jeung nu bener kos ki Bal'am lain kuduna mangadukung ka Kangjeng Nabi Musa alaihissalam dalam rangka li'ilai kalimatillah sabilillah endahan nyana nu ngahalangan jihad na Kangjeng Nabi Musa berarti bertolak belakang datang ka kuari jelema cinta dunia jeung kiai-kiai anu beneran tengah hiji